Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng ayeuna bagean anu ka 3 hiji nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Arah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagean anu ka 30 hijina. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Dasanes kaleuweung tiis kapiluweunganana maksud abdi teh wah mung abdi teh bade kalembur anu caket kadinya kaleuweung tiis jadi lain kaleuweungna kalemburna duka naon nami lemurna mah puguh abdi oge hilap deui ieu teh wah ceuk Wirayuda. Akhirna mah kapaksa we mahena ngabohong sabab da asa teu pihadeun ari kudu nerangkeun anu saujratna mah. Oh, kalemburna sugan teh erek ka jero leuweungna. Nyawa oge apal. Disakiduleun leuweung tiis teh memang aya lembur. Ngan sarua wa oge poho deui ngara lemburna mah. Pokona ujang terek kalembur eta beuneunan nya. Ceuk eta kolot teu kapapanjangan tumanya deui ngeunaan pamaksudan Wirayuda anu leuwih jauh. Nyawa abdi teh bade ngiring ngararaboe di ieu Tajung. Kumaha uyos teh wah? Ceuk Wirayuda. Ulah sare di Tajung tiris jang. Coba loba remetuk reungit. Mending di ditu we di imah uah rek ngadon mondok mah. Dalaga ieu imah uah mah kabeneran eueuh sasaha. Apanan uah mah geus teu boga pamajikan. Geus ayam beureun kana 5 tahun nama. Sadeukeun anak kabeh oge geus ngarumah tangga, jeba jarauh ngumbarana oge. Di imah uah sare mah. Ceuk eta jalma ngauwakeun ka Wirayuda teh. Sateu acana hatur nuhun kana pangangkeun wah.
mung wios we teu kedah ngarerepot upami diwidian mah abi bade di dieu we ngarerep deh bari sakantenan teraskeun ngawirit Temal Wirayuda nolak secara lemes. Ngarepot naon Sujang, giswe dinten ua sarena sekalian bari ngopi jeung ngabako di imah wama atuh bisi rek dadaran aya sangu oge ari sangu nu burang-burang wae mah pokona ulah sare di masjid ulah cek si ua ngeukehan atuh ari ku haben dipepaksa mah antukna Wirayuda oge teu daek nolak deui sanggeus rengseng ngalaksanakeun salat Isya beral we Wirayuda jeung Wadasun ngaran eta kolot harita leumpang ngajugjug ka imahna Wadasun. Tah ieu imah wa majang geus sasa di jerona oge jadi moal aya pikaeraeun hayu urang ka jero jang cek Wadasun kituna teh bari ngalacat unggah kana golodog terus nyurungkeun panto anu memang teu ditulakan sup weh ka jero. Wirayuda nuturkeun ti tukang kayaan di jero lumayan lega imah Wadasun teh katempo di jerona mun resik bebere bareres matak ngeunaheun anu nenjo palupuhna anu dijieun tina gombong meuni harerang tur lecir balas kumindeng diempel meureun aya kursi hoe jeung mejana katempo eta kursi hoe teh sarua harerang lalecir pokona matak pikabetaheun we di jero imah teh sanajan imah panggung oge sok diugela di dinya tajang diugela warek nyuhula cikopi nanya sok kana cikopi tah rajang wios atua teu kada ngarepot ngarepot wae pira oge nyuguhan cikopi apanan eta bageus kewajiban pribumi ngajamu semah mah pasokana cikopi tah rajang cik Wadasun melawong ka Wirayuda nyosok we wa temal Wirayuda bari geuk diuk dina kursi daguan heula atunya leos we Wadasun ngaleos muru ka lawang dapur rek ninyuh cikopi sakalian jeung lalawuhna keur nyuguhan Wirayuda. Selang sabaraha menit kurunyung Wadasun geus ngurunyung deui ti lawang dapur bari nanggeui baki anu dieusi ku cikopi 2 muk gede ditambah ku lalawuhna sabangsaning kukuluban jeung seseupanan aya kulub cau kulub suuk seupan hui seupan tales jeung rea-rea deui bubuhan di lembur eta mah meh ampir rata-rata kahirupanana kana ngabon jeung ngagarap sawah jadi sagala aya sok cikopi jeung lawuh teh ditundaan dina meja hareupeun Wirayuda sok kainya jang nya neuteul tah nyala sewe da moal ka mana ieu lumayan tah aya kulub hui jeung seupan cau eta cikopina tah meungpeung panas keneh kopi liong eta teh sok sanu hayang kopi ngeunah tah tinggal pesen ka Ki Agus Jago tah dina karanjang dina video di belah kiwa atau belah kenca di handap aya tinggal klik di dinya aya kopi tah sok diparilih mangga hatur lumayan etang mantosan ka Ki Agus Jago ayo sok jang dilejang sok dileut kumaha tuh da kadaran di lembur mah teh nu aneh jang geus sagedeung deui urang ngaliwat jang cek Wadasun bari cekes teh ngahurungkeun panekerna nyot nyeungeut udud dun kaung laju dikenyot serebung haseupna nyerebung ka luhur minuhan rohangan tengah imah bari bau jurig saki oge tos langkung ti cekap atuh sakali deui abdi ngahaturkeun nuhun pisan ka ua anu parantos saat ngampihan abdi anu nuju kawengian di setengahing lampahan wah cek Wirayuda asa teu paruguh jeung era tungtungna teh ku kasomehan sikep Wadasun nya teu naon teu kudu loba pikiran nu lain-lain Sujang
geus kewajiban urang ieu mah salaku manusia anu kudu silih tulungan jeung papada. Sok we barang lareula kainya. Engke deui we ngobrol mah nya. Sok kana bako tah Rajang. Lumayan tah teu banget teuing bako teh anu keur bau embe. Meujeunna lah keur budak ngorama. Banget henteu sebul oge. Henteu bako ieu mah sok Jang. Cek Wadasun bari nunda dompet bako jeung dun kawungna luhureun meja. Geus kitu mah pikeun sawatara jongjongan teh anu nyarita deui ngadon ngaradu bako. Wadasun jongjon melanyun udud bari sakapeung diselang ku nguyup cikopina. Wirayuda ponnya kitu deui manehna mimiti ngeureuyeuh lalauh anu nembrak dina meja. Cekes nyenget ududun kawung menang nyoroti Wadasun. Keur kitu pok kadenge Wadasun ngamitian deui nyarita. Lain Jang. Ari nu sabenerna Ujang terek kasaha ka leuweung tiis teh. Hampura tapi namanya lamun watu mah jiga kieu. Sabab lain kuna naon di dijah mah apanan geus kasohor tempat sayangna para begal jeung panorobana bangsa dedemit. Malahan satu-satu galak oge loba kene di leuweung eta mah. Da pugu leuweung anu jarang kasabaku manusia Jang. Nya terus terang we uam marada cangcaya. Cek Ujang tadi basa ngobrol di masjid nyebutkeun yen cenah rek nyabak ka lembur nu aya di sabudreun leuweung eta pasti bakal ngaliwat kadinya. Bade naon Jang? Cek Wadasun keukeuh ngarasa penasaran karena maksud jeung tujuan Wirayuda anu sabenerna. Sabab manehna bisa ngarasakeun caritaan Wirayuda keur waktu tadi jiga aya nu dikilungan. Wirayuda leng jadi ngahulang ditanya kitu ku Wadasun teh. Sabab tetela Wadasun seukeut oge pirasatna teu bisa dibohongan. Dina hate Wirayuda ngarasa sabil nah caritakeun secara terus terang atawa entong. Sabot Wirayuda masih nimbang-nimbang pikeun pijawabeun pok Wadasun nyarita. Kieu Jang, di eta leuweung anu disebut leuweung tiis. Eta mangrupakeun patempatan saurang dedengkot garong anu geus kaceluk ka alun-alun kakoncara ka janda pria katelengesan jeung kabiadabanana. Ari eta dedengkot garong ngaranna Sidarma Seta. Manehna mangrupakeun turunan ti Kirangga Seta, saurang dedengkot gorombolan keur waktu baheula. Wa oge teu nyaho anu pastina mah. Nah aya keneh atawa geus paeh eta dedengkot gorombolan nu ngaran Ki Rangga Seta teh. Sebab aya sabara urang anu nyebutkeun jeung kungsi manggihan cenah yen Ki Rangga Seta masih kena aya di kieuna. Tapi ting di mana cicingna mah. Terus aya beja deui cenah Ki Rangga Seta teh nyiluman. Maksudna jirimna geus ngahiji jeung jirim alam siluman. Artina Ki Rangga Seta teh geus bisa disebutkeun setengah manusia setengah siluman. Tah perlu ku Ujang dikanyahokeun. Ari wewengkon leuweung tiis teh pernah napa deukeut jeung hiji leuweung nu kata leuweung peteng. Sarua leuweung peteng oge ngarupakeun leuweung anu gerot tempatna para siluman. Tempat panonoban siluman silemin juri barakasakan katu sabangsana. Malah cek jalema anu boga ilmu pangaweruh mah eta leuweung peteng teh sabenerna hiji nagara siluman genderuwo anu ngaran rajana teh mun teu salah nyaeta Prabu Giliwesi cenah Jang. Ceuk Wadasun panjang lebar nyaritakeun tur ngadadarkeun ngeunaan naon-naon ngeunaan leuweung tiis jeung leuweung peteng. Sajroning ngabandungan guaran caritan Wadasun, Wirayuda ngabandungan seragap naker. Memang maehna macan ieu hafaleun ngeunaan seluk-beluk leuweung tiis. Tempat anu rek dijugjugna kiwari. Sabab dayang kuncung oge teu kungsi nyaritakeun kayaan di jero eta leuweung.
malahan pikeun maeh nama karek ngadenge harita ngeunaan aya deui leuweung anu ngaranna leuweung peteng deketeun leuweung tiis. Sabab tujuan Wirayuda ukur hiji nyaeta rek ngadatangan Darmaseta pikeun balitungan nungtaskeun pasoalan baheula yang kuncung jeung Kiranggaseta. Teu lila pok kadenge deui Wadasun nyambung caritana. Tah gitu Jang. Malah lamun Ujang hayang nyao sabenerna bapana si Darmaseta teh ngajrekna oge di lembur eta. Di lembur ieu maksudnya. Tuh imana di Lebah Kaler ngaranna Badraseta deket Kawalungan. Ngan nyaeta atuh abong katurunan urut kegedug gerombolan sarua we maena oge. Lampana teh jiga bapana baheula nya maksud wa teh sarua jeung Kiranggaseta. Kana babadog kana rarampog. Tah eta ngaranna Badraseta bapana si Darmaseta. Oh kutan jadi urang lembur ieu nya Ki Badraseta teh anakna Kiranggaseta. Wirayuda jadi curing hak ngadenge ngaran Ki Badraseta disabit-sabit ku Wadasun teh. Sabab apanan salianti ti Darmaseta maehna oge dibejaan ku yang kuncung ngeunaan ngaran bapana Darmaseta nyaeta Ki Badraseta anu sarua mangrupakeun salah saurang jalma anu baris jadi lawana. Nya urang dieu eta Ki Badraseta teh sabenerna mah ngumbara ka dieu nama nyawa teuing lembur mana asal nama teuing ti lembur nyawa teuing lembur asal nama teuing ti lembur mana eta teh Jang. Nyari sapopoena Ki Badraseta mah jiga nu nyawe eta Ki Badraseta maksud teh sapopoena jiga nu nya kula-kuli di kebon atawa di sawah jiga kalobana jalma urang dieu padahal mah sabenerna garung gerawat manehna teh leuwih-leuwih ti anakna ngan ari Ki Badraseta mah ngalampahkeun ngebabadog rampok de sorangan teu bogeun balad atawa anak buah kitu teh Jang. Cek Wadasun leuwih ngajelaskeun deui ngeunaan Ki Badraseta ka Wirayuda. Ari babadog sareng rarampogna sok kalembur mana wae eta anu namina Ki Badraseta teh wah. Nosok oge babadog di lembur ieu atawa ukur kalembur-lembur anu jarau wah. Cek Wirayuda jadi hayang leuwih jero nganyahoankeun ngeunaan lampah Ki Badraseta bapana Darmaseta. Nya ari kalembur ieu mah geus kacatur atuh Jang. Mata keluarga lembur dieu mah salawasna areueuh pangaboga. Da teu kaur boga ingon-ingon atawa barang berharga anu lainna. Langsung bae peutingna teh dikukut tara disesakeun da ku si garong atadol teh. Cek Wadasun. Wirayuda sakadapan mah jadi ngahulang tarangna kerung jiga aya nu keur diinget-inget. Bener-bener jahat atuh ari kitu mah nyawa eta Ki Badraseta teh. Sugan abdi mah kapakaya batur salembur matara. Nah atuh eta Ki Badraseta ngadon diarantep wae wah henteu ditarewak atawa dilaporkeun kana wajib. Atuh saha jalma anu wanieun ka Ki Badraseta atuh Jang. Kabeh oge sarieun. Sabab Ki Badraseta teh pan ngagem rupa-rupa ilmu kadugalan anu hese dielekeunana. Jabati kitu da urang dieu mah nu barisa kana maen po. Nya tungtungna teh ukur bisa palasra we. Lamun rek dilaporkeun sok sieun Ki Badraseta ngalakukeun kanu ngalaporkeunana, ngakalakeun kanu ngalaporkeunana. Matak nepi kadanget kiwari oge jongjon we ngalampahkeun babadog jeung rarampogna teh asa aing pada mikasieun kitu tah Jang. Oh gitu nya pantes atuh ari kitu kajantanana mah wah cek Wirayuda. Kela-kela ieu malikan deui kana pananya wanu tadi Jang. Sabenerna Ujang terek aya pamaksudan naon nepi ka jauh-jauh rek kaleuweung tiis teh. Pegra balakan usahanyana Jang. Hampura ye
lain warek pipiluan kan urusan Ujang, tapi penasaran imah Jang. Cek Wadasun kekeh hayang nyaho kana maksud jeung tujuan Wirayuda anu sanyana. Anu pamustunganana sanggeus dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Antuk nama Wirayuda terus terang nyeritakeun naon rupa patekadanana. Nyatana inditna ti Cisangka nuju ka leuweung tiis teh tayalian lintang ti keur nyusud tempatna Dharma Seta. Samalah diceritakeun oge ngeunaan saha sabenerna dirina. Nyaeta salaku pangwaris ilmu jalma nu baheulana jadi musuh kabuyutanana Ki Ranggaseta. Kiwari manehna rek nungtaskeun pasoalan guruna nu can tungtas. Ngadengi katerangan sarupa kitu ti Wirayuda, Wadasun nepi ka olohok bari kumecrek. Manehna teu nyangka setik oge lamun budak ngora anu keur cacarita hareupeun dirina teh geuning tetela lain jalma jore-jore. Nyatana mah saurang budak ngora anu luhung ku ilmu, jembar ku pangabisa, masagi ku pangarti. Aduh, paingan atuh timiti wapangi jeung Ujang. Aduh, rada beda nempo Ujang teh yeuh. Jeung hate wa keukeu teu yakin lamun Ujang rek kaleuweung tiis nyebutkeun rek hiji lembur nu aya di dinya. Nyari kitu mah Ujang teh jajaka pinili atuh anu jarang aya duaan Jang. Cek Wadasun muji sacara hareupeun ka Wirayuda. Atuh pogowe Wirayuda teh jadi asa teu paruguh, asa arera dipuja-puji jiga kitu ku Wadasun. Sok kaleuwihi ulah mah ari muji teh biasa we atuh wah. Abdi mah teu rumaos janten jalmi luhur ilmu jembar ku pangabisa. Hatur nuhun wah tos nerangkeun ngeunaan Ki Badraseta tadi. Dupi ayeuna nuju aya di pembinaan teh nya eta Ki Badraseta teh wah kinten-kinten tah. Geus aya kana samingguna leuwih teu nempo wa oge ka Ki Badraseta teh. Jika namu salah deui eta teh keur nyanyabaan nepungan si Dharma Seta anakna nu aya di leuweung tiis. Da manehna mah sok bulak-balik we nepungan anakna teh. Cek Wadasun nerangkeun ka Wirayuda. Pikeun sawatara waktu Wirayuda teu nyarita nanaon deui. Wadasun oge katempo ukur unggut-unggutan sakapeung diselang jeung tatanggahan. Para wargi sadayana nyerelekna waktu teu karasa ari dibawa ku ngobrol mah. Harita nyaho-nyaho geus nincak kawanci tengah peuting. Antukna anu garuna mancatur teh kasapih ku rasa pitunduheun. Wadasun ngoloyor asup ka jero enggona. Sedangkeun ari Wirayuda mah sarena di patengahan diamparan ku Samak Pandan. Sabenerna Wirayuda ku Wadasun oge dipapaksa nitas sare di enggon anu hiji deui. Daya dua enggon di imah eta teh. Tapi Wirayudana keukeuh nolak lantaran ngarasa teu puguh jeung asa arera we meureunan. Nya antukna Wadasun oge teu bisa maksa deui. Kocapkeun dina waktu isukna sanggeus sabaraha kali nganuhunkeun bari amitan ka Wadasun. Terus we Wirayuda nuluykeun deui lalampahanana nyaeta ngajugjug ka leuweung tiis teh. Tapi da memang lumayan jauh keneh jarak ti lembur patrol ka leuweung tiis teh. Marlukeun waktu sapoe jeput deui. Hartina jadi 2 poe lamun diitung ti poe kamari mah lalampahan Wirayuda teh. Sedangkeun kaayaan harita panon poe keur memejeuna mancaran. Panasna asa nembus kana embun-embunan. Teu katempo aya angin leutik-leutik acan anu nebak kana dangdaunan. Sedangkeun manuk-manuk larecet bari pating araclok marubus kana dahan tangkal anu kaiyuhan ku daun. Di kajauhan kadenge sora turaes patema jeung sora manuk sit uncuing anu ngelak di sada teureun-eureun. Kulantaran ngerasa capek jeung ti korona tuhureun hayang nginum koloyong
Wirayuda ngoloyong ka handapeun tangkal kai anu dauna nguyupuk ka handap gek mahena diuk di luhur akar terus luak liuk culak cileuk ngan henteu ari culak colok mah mahena neangan sugan di dinya aya cai nyusu geusan masa anti corona anu karasa garing. Aduh kaduhung aing tadi teu mekal cai enteh ti si Uwa Dasun. Padahal tadi teh ngeukehan ditah mawa cai kana botol jeung lawuhna. Tapi daerah deui hari di bawah teh. Jelema anyar pinanggi sakitu bageurna. Keun baelah ayeuna aing rek neangan we cai cewek mah. Pasti aya di tempat ieu oge jigana mah. Lamun teu salah perhitungan rek nepi ka lawang tiis teh bakal ngaliwatan salembur deui. Ah engke we barang dahar mah neangan warung di lembur anu bakal kaliwatan ku aing. Ceuk Wirayuda ngomong sorangan. Sabot keur diuk bari ngareureuhkeun kacapena. Teuing ti mana datangna. Nyaho-nyaho di hareupeun Wirayuda aya saurang jalma anu pangawakana bongkok tapi sorot matana beungis naker ka tempona teh. Si horeng eta jalma teh anu kiwari aya di hareupeun Wirayuda mang tayalian ti si bongkok gegedug begal nu teh heula kungsi dielehkeun ku si Radok jeung dua baladna. Oge nu pernah bantrok jeung Mang Dira waktu tas yang bakoti kota teh dibarengan jeung Mad Tasim alias Mang Mandor teh. Tapi eta si bongkok kiwari mah sasoranganan. Teuing ka mana balad-baladna nuduan deui mah. Apanan biasana tiluan jeung kadua baladna si bongkok teh ka mana-mana oge. Harita si bongkok muralang ka Wirayuda. Sedangkan ari Wirayuda anu dipancerongna. Jika nu hari-hari we teu ngarasa ruas atawa sieun. Nuju milarian saha ki? Cek Wirayuda mencerong kaki bongkok. Teu neneangan saha dewek badeuleu. Ada si lain saha? Keur naon ngajedog di dieu? Si bongkok malik tumanya. Oh, ari sugan teh keur aya nu diteangan. Ngaran uing Mawira. Uing keur reureuh bari ngiohan di dieu teh ki. Ari Mang atau Aki saha? Rek mana ki? Kudu tuh nyatanya si laing madele. Dewek nanya kalah pipiluan datanya. Naon keperluan anak make jeung hayang nyaho kana keperluan dewek ha? Cek si bongkok teu pupugujug ambak di barung jeung tipe polotot ka Wirayuda. Ai naku naon ari Aki kitu-kitu we meuni jug langsung ambek. Ulah ambek-ambekan ki abis si tereh modar. Nya kajen we atuh ari moal ngabejakeun mah barina oge. Teu parenting teuing ulah ambak-ambekan ki. Wirayuda jadi cangkat tina diukna. Montong popolotot kitu sia ka kolot mah. Asi laing can nyaho sahari dewek. Ih, ari Aki kumaha? Nyawing rek nyaho kumaha jeung rek nyaho ti mana? Pan panggih oge karek ayeuna atuh ki. Terus maksud Aki rek naon nu sabenerna atuh? Datang-datang ngadon ngajak ribut. Wirayuda geus teu kagok aya nama nyaritana oge. Sabab manehna geus bisa ngira-ngira yen eta jalma nu dihareupeunana lain jalma bener. Lamun si laing hayang apal, ye dewek anu nelasi bongkok deuleu. Jawara kaot anu salila ieu can aya saurang jalma oge nu bisa nandingan mapakan kana kahebatan ilmu dewek. Ngarti sia. Ceki bongkok bari nepak dada make jeung nyebutkeun moal aya nu nandingan sagala. Apanan sidik keur waktu ti heula nalika ngayunan si Radok oge ngadon Mang Pret teu manggap mulia. Oh si bongkok nya kajeun atuh ki tina naon lah. Da jeung nyana ketang najan teu disebutkeun oge katempo yen Aki teh bongkok. Tapi meureun ari ngaranna nu asli nama lain Ki Bongkok baru nya ki. Geus bae lah moal nanyakeun uing maki.
kadiekeun sia babawaan si lain kabeh boga duit teu lamun boga wayana aku dibikeun ka dewek kitu ge mun hayang salamet sia cek Ki Bongkok. Akhirna mah langsung kana paniatanana nyatana rek ngarampok. oh kaharti atuh ayeuna mah Ki jadi aki teh rek ngarampok rek ngabegal kawing kitu meureun nya Ki duh hanjakal atuh waktosna kabujeng seep Ki isukan dewe Ki nya Uluh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.